Sampurasun para mitra, kalintang mingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan pangnyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalamatan nu dilebet anjeun tos katampi ku abdi sadayana. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalnyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Tumuwuh dilebet Kristus. Dumasar serat Rum pasal 1 ayat 18 dugi ka 25. Sareng nas janten puseur pangenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-18 anu unggalna kieu. Sabab naon-naon anu maranehna kudu nyaho tina hal Allah, ku Allah kumanten geus diterangkeun tetelapisan ka maranehna. Para mitra, dina buku katekisasi Tumbuh dalam Kristus nu dipedarkeun ku GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah aya hal nu mata katajik perkawis dosa. Dina bagian gambaran perkawis naon dosa teh disebatkeun yen dosa teh ibarat batu karikil, batu nu alit nu ngagilinding ti luhur gunung teras nyeret babatuan ageng sanesna. Hartosna dosa dipandang minangka sahiji kacondongan awon sareng jahat nu upami dikajenkeun, upami diantepkeun sareng teu dipegat, nu antukna matak mawa jalmi kana ancur sareng maot. Para mitra, sikap permisif kana dosa sareng kabodohan kitu anu ditojo ku Rasul Paulus. Padahal dosa nu teras dipiara teh baris mingkin ngahalangan jalmi dina wanoh ka Allah sareng pangersana. Rasul Paulus nyutat perkawis eusi kitab hukum Musa nu ku umatos kauninga. Dilebetna dieceskeun yen saprak dunya ieu diciptakeun dugi ka kiwari teh timbalan pikeun taat ka Allah sareng mijauh tina dosa parantos diembarkeun. Nanging jalmi sapertos teu mahamkeunana. Sikap pura-pura api-api kieu anu disebat ku Rasul Paulus teh minangka kabodohan sareng gejul. Paham kana naon-naon sae tapi teu ngalampahkeunana. Sareng malihan mah kalah kami karesep lalampahan nu awon nu teu sakedahna. Ku jalaran kitu Rasul Paulus ngahiap jamaah Rum kangge babalik mungsu membah tur taat ka Allah. Para mitra, iman nu tuwuh dilebet Kristus kedah teras dihirupan ngalangkungan tindakan sumembah sareng misukur kusih kurniana dina hirup urang. Iman nu hirup dikawitan ku leber wawanen dinamis sikap teges megatkeun rantai dosa. Terang sareng ngalampahkeun naon-naon nu sae tur leres nu muasal ti Gusti. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti ku kaluangan nu parantos dipaparin ku abdi-abdi sadaya kangge ngalenyepan pedar patali sareng tema tumuwuh dilebet Kristus. Pamugi pangnyepan ieu janten berkah kangge abdi-abdi sadaya nu ngiatkeun sareng nyekeutkeun iman abdi sadaya supados abdi sadaya salawasna hirup sareng tumuwuh dilebet Kristus. Sumembah sareng misukur ka Gusti, hirup saluyu sareng pangersa Gusti. Dilebet jenengan Gusti Yesus Kristus abdi sadaya naneda. Hatur nuhun. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur pangnyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like, sareng bagikeun kana sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.